Dantara nguatan dunia teh opat. Nomor kahiji secara zahir gunung disebut paku bumi. Mereka dua tangkal kayu gede. Eta ge sarua secara zahir. Nomor katilu nguatan bumi adalah ulama. Nomor kaopat wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nu dua urusan zahir, nu dua urusan batin. Lamun ngandelkeun zahir bae kos diurang, mun ngandelkeun zahir bae tata sedemikian rupa acak-acakan bae. Tetep kudu aya penataan secara batin ulama nu model salafus shalihin, lain ulama anu modern. Lain menyudutkan tetapi janguatan dunia mah tetep bae ulama batin. Kudu aya ulama zahir ge. Dan keur carita teu jadi penguat tamangan saukur ngararame doang. Ngararame doang tama kos kitu mah. Nu jadi nguatan mah ulama batin. Ari ulama zahir mah tama diondang dibere duit, hehe seuri mampikum. Lain loba deui ngojubreg. Diondang deui dibere duit, hehehe. Loba. Ambalaya. Dikondisikeun di negara titih dimui pahayang-hayang. Loba tambah nu kos karar itu. Salah, henteu. Jangan rame-rame negara. Di akhirat nyana nu bakal ditanya pangheulan. Diulamakeun, dikiaikeun, dipundak tanggung jawab penuh kelanjutan bangsa jeung umat melalui atas nama ulama. Nu menta kipu doling geus nyieun sertifikat ulamanya. Aya sertifikasi kan. Jadi nu eueuh sertifikatan mah teu dianggap ulama. Teu dianggap. Jadi nu aya sertifikat etalah nu ulama. Salah henteu. Sebab eta mah jang nurunkeun dana kan pod. Dana engke turun pos kitu. Aya sertifikat engke lamun teu boga duit sertifikat kiai teh bisa digadekeun. Di Indonesia. Ya Allah, ya Karim, Gusti ya Allah. Nah. Mangga bae. Sugan genjleung hate ulama salafus atuh henteu. Sugan khawatir ulama salaf henteu. Atuh geus misahnya namanya na bae. Di aing mah urusanana cak ulama salaf lain jeung manusia jeung Allah. Ngan ketika aya kesempatan tugas ieu mah ngajak ngalelempeng. Daekeun heuh daekeun kajen geus misah jeung nu kos karar itu. Sugan haya khawatir engkena beusi teh di kiai-kiai emang embungeun di kiai-kiai ieu. Jadi lamun make sertifikat segala rupa geus pohara jasa tama zahirna ge zahirna deui tama sarua jeung melakacang teu diasupkeun ka taneuh. Cek Imam Ghazali dua macem teh lamun melakacang teu diasupkeun ka jero taneuh berarti dua macem. Hiji dipacok manuk, lamun teu dipacok manuk kena banjir anggeus wassalam. Nah, iya bangsa kiai nu boga sertifikat, bangsa kiai anu ngajukeun proposal, tak ieu mah deuk nanya bae kena banjir apa ku manuk. Ayo coba. Tuh, nyana nu nya jawaban. Nyana nu ngajukeun proposal, nyana nu ngomong ku manuk. Bener pod. Eta kos kitu. Lain cak kula cek Imam Ghazali kurang kumaha ngajelaskeun Imam Ghazali. Jadi kiai nembrak percis kos melakacang di luhur taneuh. Henteu diasupkeun ka jero, dua macem. Mun henteu dipacok manuk, kotok, bebek. Bawa banjir. Asana ieu mah banjir kabeh meureun nya. Banjir ieu. Ulama nu asli mah dibuka taneuhna trek, dipelakeun di dinya, tutupan deui, geus ditutupan di pager. Batur nyahoan henteu, nyaho-nyaho nengtet bae. Sehingga ada nengtet jeung nongtot lain deui. Nongtot mah mun jam 10 Habib entah muka calana nongtot.
aja nu pamajikan kutangna dibuka nongtot eta mah tapi nu dihandap mah nengtet meureunnya ih kemana bae ngaji kos kitu kurang kumaha Imam Ghazali ngajelaskeun kurang kumaha Syekh Abdul Qadir ngajelaskeun kurang kumaha para wali ngajelaskeun idfan wujudaka fi adil khumul tutupan di tanah anu sepi ulah kena kanyawan di kiai-kiai ku batur teh sing hade besi lain kiai komo di wali-wali makna wujud anjeun sepikeun ulah haju nyen sertifikat ulah haju daftar jadi MUI ulah haju ngajukeun proposal kamari musola kamarina deui majelis nu kuari pondokan pondok geus kabeh lain pudoli we kabehan jadi dituna ngomong cak kiai ya kaya anu ngaberi anu naon ngaran ngondisikeunana bebeja ka kula kiai anu mah kamari musola terus majelis taklim kuari pondok cenah isukan naon deui hah kira-kira Gusti Allah doaku salah tetek itu henteu salah mangga-mangga teuing ngan eta mah urusanana zahir fikih berarti geus lamun jadi ulama fikih ngaranna ulama dunya geus lamun jadi ulama dunya urusanana ngan sapopoe teh urusanna dunya bae tanggung jawab ditanya engke ku malaikat sia dikiaikeun mohon boga sertifikat aya ringgis kuari dikiaikeun dimuikeun di majelis ulamakeun didepakeun tanggung jawab di pundak ngurusan umat isuk pageto tanya ya Allah teu jadi kekuatan dunia tamah nu jadi kekuatan mah nu idfan wujudaka fi ardil khumul di kiai-kiai kula mah lain kiai kula mah lain ampura kula mah nyepi bae nya nama geus rame pindah embung kadenge ku batur embung kanyahoan ku batur kanyahoan deui pindah deui tah eta nu asli mah justru jadi kekuatan dunia umat bangsa eta teu kahartieun ku bangsa budak sakola mata ku Muhammadiyah moal kaharti atuh jah hijab tamah hijab na kandal jasa moal kaharti atuh ke lamun geus lila ngaji ohnya blak tak eta teh ngartikeun ngabuka hijab ngaranna warid ngaranna tak eta nu teu ngarti tadina teu ngarti jadi ngarti disorot ku nur ilahi cahaya ilahi arifin oh tadina teu ngarti jadi ngarti sahana mere ngarti kiai di mana horeng jak kiai ini kadang-kadang kalimpudan satu guru guru henteu nu mereng arti langsung Gusti Allah nyorotkeun sret gamantak lamun aya kiai kemudian hayang manehanana teh dianggap guruna masih keneh angel ka jadi wali nyana ngaku guru mah teh teuing tapi anjeun mah ulah ngaku-ngaku ka murid nu kuarinya ngaku-ngaku ka murid makin loba makin bangga makin loba makin wah timbullah takabur jeung ujub di akhirat engke bakalna nyana diudag-udag murid kuari hayang paloba-loba murid di akhirat lompat ngajauhan murid kuari hayang paloba-loba anak rombongan engke di akhirat lompat tina anak jeung rombongan kuari hayang dibangga-bangga ku anak buah di akhirat lompat tina anak buah yauma yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa ummi lompat kuari urang asa bangga oh loba jasa murid engke murid deuk nanya minta pertanggungjawaban ka guru tah lamun urang ke di akhiratna dipanggil dibere dipenta tanggung jawab lamun urang geus boga sertifikat aman mata ke kupodoli nyieun nya sertifikat tebarere si kiai aduh masyaallah karim murigak bulu urang aya kikituannya makin jauh amat sih pola pikir bangsa Indonesia ih aneh urusan anak aneh jasa hanya sekedar pengkondisian uang tetapi ujung-ujungnya jadi salah
Allah hijab makin jauh makin kandal makin jauh makin kandal. Gusti Allah ku sakieu gigis pohara duit ieu dikodokan bae malah dek dimakin rapihkeun cara ngabobol dana sosial. Masya Allah. Atuh ai bareuki mah tolos bae. Kiai ahli Allah sugan kasienan besi teh dibere malah jariji kos kitu teh nahonan. Saat batur deleta ulama Allah lari ngajauhan dunia. Saat batur nyieun pengkondisian deket jeung jelema ahli Allah lari ngajauhan tina manusia. Selalu kitu bae ahli Allah mah naonan. Hiji bae buleudkeun agama Allah. Titik. Oh, cenah angel teh mah tuh ka beli mobil. Oh, ngajurus ka mobil. Angel teh mah tuh kajian pondok. Oh, ngajurus ka fisik. Angel teh mah kos kitu mah tuh ka mulia ka agung. Oh, kadinya jurusan anak. Kadinya jurusan anak tuh los. Iki tah urusan dunia. Tah, ieu mah keur carita nu nyorotkeun warid hanya Allah. Ya Karim. Geus teh urang tina tadina maksiat, tina bodoh jadi pinter disorot ku warid Allah, waridul intibah. Jadi nyaho pangeran teh Allah horeng. Kangjeng Nabi teh horenganan ieu teh ya Rasul Allah. Para wali teh aya nu diangkap jadi kutub Allah, beuki jero tah, beuki mantep tah sorotan cahaya ilahina. Cet. Timbullah kabita hayanglah urang selalu mengingat Allah. Hudanglah orang tipeting tahajud, salat hajat, salat witir, langsung baca Quran, sholawat zikir, menang saha eta kos kitu nang Allah. Kuari geus dawam jasa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Eta teh kadang-kadang ku hawa nafsu. Di mana atuh kuari nu istimewa? Nu istimewa mah aya di diri urang nu teu dikondisikeun ku urang. Naon? Robah mah kadang-kadang dikondisikeun ku urang. Diuk mah dikondisikeun ku urang. Lempang mah dikondisikeun ku urang. Urang bareng ka ditu dikondisikeun ku urang. Naik sepeda, naik motor, naik mobil kadang dikondisikeun ku urang. Jauh teh ka Allah mun masih kundasa kondisi. Aya nu henteu dikondisikeun ku urang tapi terus bae naon napas. Napas urang teh menang Allah. Teu karasa teh ku urang dipake terus napas kaluhur ka handap kaluhur ka handap. Apa urang nyesa nejak kaluhur henteu. Urang diuk Allah mah terus bae mere napas kaluhur ka handap kaluhur ka handap. Urang lempang kaluhur ka handap kaluhur ka handap. Urang sare ku Allah mah diterus bae napas kaluhur ka handap kaluhur ka handap. Eta mah nang Allah langsung ngondisikeun. Datang ajal tah mah urusan Allah. Nah, ahli toriko di mana enggeus luhur tina jahar kana kopi sesuai jeung latifah kuari zikir napas. Jadi zikir napas teh lain hayuh ku urang kumaha nuturkeun Allah mere napas ka urang nuturkeun eta sok geura ge napas ka luhur ka Allah Allah lain ku urang di kondisi-kondisi Allah edan sia kajen kumaha ge ji atuh lain kos kitu napas tak menang Allah mantak naon ku urang napas disyukuri napas ku urang teh dihormati napas ku urang pake inget ka Gusti Allah sesuai jeung pambere memere Allah napas ka urang teh dikondisikeun ku urang ge ngalabilkeun napas langsung bae zikir melalui napas Allah aya cara-carana khusus kicep apa kurang dikondisikeun henteu urang kicep aing kicep ya kuari dibuka ya eta Allah anu ngicepkeun loba hal-hal anu langsung ti Allah ku urang kurang dihormati nu mantak ieu nikmat kicep luar biasa ge tapi ku urang henteu diinget ieu nikmat kicep tadi nikmat napas geus pohara jasa tuh ku urang eta napas menang Allah teh kok ku urang dipake ka hotel dipake ka nightclub dipake ngabonceng rang dan ngora lain ya Allah ya Allah eta napas dan Allah dipake nonton main bola sabaraha napas dihitunglah ku ahli thariqah
napas per hari teh sabaraha nu dipake ka Allah sabaraha nu dipake maksiat sabaraha. Napas bakal ditanya ku Gusti Allah. Eusian napas ku Allah. Lain urang haju ngondisikeun di masjid. Allah 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 digerokeun urang. Mang kade Allah Allah enak Allah Allah Allah. Ye ieu udah kudu kagrogolkeun atuh mah. Geus lamun urusanna napas aturun nu bergerak. Kadang sungut mengobrol tapi ruh terus bae sesuai jeung napas. Kok bisa? Pan geus latihan. Moal didatangkeun ka dinya tuh ku guru lamun henteu nete taraje. Atuh pan ti awal heula 1 2 3 naik wari. Atuh geus bisa. Geus bisa nyana ngobrol ka mana. Tapi lo jerona napas. Allah. Napas pa dikondisina ku Allah, dieusian ku urang. Coba urang coba datang ka modar sia guruan. Moal bisa kajian ku kumaha. Moal bisa atuh guruan. Atuh guruan mah eta kos kitu kayu. Cak pamajikan abah sia ti kelekep da naon tah. Anak lagi sieun wah abah rante. Kurang abah ti kelekep. Jangan teu kitu. Dia ahli-ahli torekat atau biasa bae urang lamun neuleuh Habib Lutfi ahli torikoh ya kepala ketua torikoh di Indonesia nya geus 2 periode nya lamun zarah ka mana bae tilok sahadiah zarah urang ila hadratin Allah Fatihah hilok Habib Lutfi mah datang keluar Batang batur zarah nya ngopi wah ya udah pulang jarah ke Kampung Bandan di luar wah seri-seri balik jarah ke mana banyak kos gitu nggis jana mah nyambung ruh pan wali batu maut jasa najan henteu kadinya gitu nya mah nyambung ieu ahli Allah mah nu mantap kabelah dia keuna mah ahli Allah geus embung ka mana ka Mekah ge embung mantap kasih diturutan atuh woi kiai itu mah embungeun ka Mekah sasar ta mah kiai nu bener disasar-sasar pugu nyana nu sasar kumaha emang pugu ka Mekahna ge menang di bank duitna sasar ente coba nyana nu sasar ngaju ka Mekahna ge deui nyokotan ti dulur-dulurna tan aing ketuana sia kudu nyumbang ka aing pancen ada ibadah masih bisnis keneh bae tuh bener bod tuh kan ka Mekah bae tapi balik ti Mekahna haju meuli motor pancen ibadah ban haju meuli motornya tuh eta pan salah kaprah tuh nu bener disalahkeun ku nu salah. Nah iya mentek teu harti bakeun ka ditu. Nah, ieu mah deuk caritakeun saha nu mere warid ka jero hate. Iwal ti Gusti Allah. Dek dibikeunna ka saha ku Maha Gusti Allah bae. Ukuran dibikeunna sabaraha darajat ku Maha Gusti Allah bae. Aya anu luar biasa di masjid bae. Datang katarangna hidung. Tapi jada desekanana di dunia bae. Berangkatna min kaunin ila kaunin min kaunin ila kaunin nyana teangan sakadar ieu kondisikeun jang dunia nu ieu jang dunia pindahlah di dieu mah kurang nyaman pindah ka dieu dunia keneh nu diurusanana kamari ti Golkar lah Golkar mah cenah jore pindah deui ka PDI malah jore lah kuari mah ka PK apa ka naon gitu PKB PKW jore lah jore ka BG lompat ka instansi atuh tah mah ti dunia kana dunia tah mah eureun ngawarung lah kuari mah bisnis bae bisnis kurang kaharti lah kuari mah tani kan mah lah tani gagal lah kuari mah nah teu teh ti dunia kana dunia naon hartina teh kos kitu mah tah nu hebat geh kuari mah eureun aing mah dagang kunaon emang modal tah sarua bae eureun dagang eureun tani eureun segala rupa moal aing mah kuari keluarga geus teu kuat iya kurang banyak jualin kan babagi bayi ke rumahnya lantaran kakak mandek ibadah ya mah jadi geus moal usaha moal nanon neng bae gua ribu nu ka pasar tolol di pamajikan nu tita ka pasar bego ainyana hayang ka Allah ai pamajikan didesak-desakeun ka pasar berangkatna memeh subuh masya Allah atuh pan memeh balanja di balanjaan heula ku batur eta nu mantak kamari ieu loba aya nu teu bareng balik di pasar teh salakina terus tas subuh teh ngagerokeun pamajikanna hades ya pan saya bangun teu pake calana
tinggalan di mana di pasar kan bisa tinggalan kieu teh naon di kieuhan coba eta nah ieu kabalinger kajian hukum lagi aya urusan tanggung jawab eta kudu kumaha atuh antara cinta dunia sebagai tanggung jawab jeung ka Allah nu anti dunia mun eueuh guruan moal bisa perluna aya guru ge tidinya supaya stabil keluarga urang ibadah aya batasan-batasanana datang ka mana ieu datang ka mana ai urang ka Allah bae mah pamajikan dikeuseuh-keuseuhkeun atuh salah atau urang ka Allah pamajikan ge geus teu meunang urang hirup saaya-aya bae sedengkeun can aya ilmuan can bisa tawakal atuh mal beres geus kudu make ilmu aya carana bagi anu hayang usul ka Gusti Allah boga anak pamajikan kumaha carana bagi jelema nu hayang usul ka Gusti Allah henteu boga anak pamajikan kumaha carana diatur teteh mantap kudu boga guru ge kos kitu lamun teu boga guru acak-acakan nah iyalah nu hese teh kos kitu bloon atuh jelema urang teu boga pamajikan deh Syekh Ma'rufil Qurhi diangkat jadi kutubul aulia pan manehna teu boga pamajikan ketika ka impi nyana kumaha Allah ka anjeun wahai mama alhamdulillah ahyanillah Gusti Allah ngahormat ka abdi bahkan mempersilahkeun ka sorga tapi kaduhung jasa cek Syekh Ma'rufil Qurhi kula di dunia teu kawin sehingga di akhirat da kula derajatna handap mun ande kata kula di kadunyakeun deui kula rek kawin sakaligus 4 atuh tinggal turutan bae ku urang ku hari urang mah tungtungna mah jadi wali henteu nyandung henteu sakalina nyandung atuh teu jujur teu adil nambahan neraka wae eta mah atuh hese warid hiji ge can puguh ka sorga ye urang oh sidang lah hiji ge can puguh ka sorga mending 2 sakalian ka neraka atuh beuki jero eta mah atuh waridul intibah beuki mantep waridul yaqza nikmat jasa geus zikir bae tak kudu aya guruan sing ade nih munaitina la ilaha illallah dengan makna anu jelas kuari nuturkeun napas jadi iraha bae di mana bae geus teu kudunya kelan tasbih berarti jangan napas mah teu bisa ditasbihan atuh teu bisa jarroh urusanana urusan roh mah teu butuh tasbih mun zikir jahar tasbih tamah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah carana lamun lambat la ilaha illallah la ilaha illallah diatur ku ahli zikir lamun hayang gancang ulah make jabar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ngamuk lain hiber aya cara geus lamun anu boga guru mah ngeunaheun bae oh kos kitu ieu mah dek zikir loba tapi karagok urang nuturkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha kabet aing ngadengena aya dicepetkeun mah lain kitu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha jadi jelas ngeunaheun nu nuturkeun ngeunaheun nyanana ge ngeunaheun tah pas ieu mah pandek zikir loba 1000 tapi teu puguh nu nuturkeun ge mah jakagok ieu tungtungna mah atuh nyana-nyana zikir nyana-nyana ngarokok kunaon sia ngarokok pan ge zikir puyang ngadengena puyang teu ngeunaheun moal ngeunaheun sebab teu puguh guruna nah jadi kadege bae kurang kayahoan cara geus ku guru zikirna tah mana kudu lambat mana kudu cepet aya aturanana urang ge dik sorangan we sorangan hayang cepet ye ngejar target ye wah ye hayang dikejar ku urang ye 5.000 waktu udah sakean lain mun dilambatkeun moal bisa la ilaha illallah la ilaha illallah atuh teh ngariung kos kitu mah dewe disiapkeun silana sesuai jeung aturan teu matana peureum abeh ngeunaheun nundutanana sieun pajar nama loba bae zikir horengan nundutan tah kuari mah sesuai jeung napas atuh sesuai jeung napas mah kumaha cai ngalir cak
di sisi orang menaik mobil sih nggak gerem-gerem gitu nah. Aing sieu ja, ye kasurupan maung teh naon. Atuh baru kaharti. Baru kaharti jajaran keur zikir jeung terus apa geus datang kana ruh mah, geus datang ka ruh, pan berarti geus tapakur jeung muraqabah. Geus mata teh Gusti abdi ieu mata meunang ti Gusti titipan ti Gusti. Ku ari dideulekeun ka makhluk-makhluk Gusti. Ku abdi ditingali makhluk Gusti di dinya teh panciptaan Gusti. Ku abdi nu kadeuleu makhluk Gusti padahal di jerona aya kudrat Gustian. Ta ieu mata teh cungcang cingceung kabeh ahli zikir mah coba ge deuleu ge. Deuleukeun ahli-ahli zikir lamun keur berangkat keur naon matana ka mana bae. Mata lamun erang da ge ka deuleu bae. Maknana lain deui. Kabur, matana kabur. Coba perhatikeun ahli-ahli zikir, mata kabur. Eta teh bari napas, hu Allah ieuna tah ditapakurkeun tah, dimuraqabahkeun makhluk Allah kadeuleu melalui mata. Itulah ciptaan Gusti, mata abdi ciptaan Gusti. Kuari dideuleukeun ka makhluk Gusti. Di dieu aya gerak Gusti, di ditu aya gerak Gusti. Intina aya kudrat jeung iradat Gusti. Mata teh ka kudrat iradat Gusti. Nu kadeuleu gunung, di jero gunungna aya kudrat Allahan. Allah nu kadeuleu. Diakurkeun jeung zikir napas pan ongko, zikir napas tapi neuleukeun jalan bae. Wih, Allah, wih, rangda bagus amatnya. Coba ge, urang naik mobil keur nyupir gitu, padahal keur zikir, aya bae nu boncengan motor. Di hareup lalaki di tukang bujurna pun bagus teh pantah. Bagus, komo motor buatan ku ari mah panangkod. Bojak urang lampu stop bagus amatnya. Lampu stop hebat amat. Cak nu di sisi mana lampu stopnya jarwa? Itu lampu stopnya bagus ya horeng nu di luhureun lampu stop. Bujur bae nol nerkom. Manya keur zikir kos kitu. Teu akur can wayah datang ka dinya geus dikadinyakeun sasar sia. Diakurkeun. Jadi ieu urang lamun zikir jahar di dieu ayana zikir hobi di dieu ayana zikir naik nah nu mantap ulah sambarangan ge besi anu ngembang-kembangkeun tarekat ulah milu lamun guruna teu mursyid sebab sasar bakal aya naon kitu ngaranna kuda tertentu nu mantap guru-guru nu kula ge ieu ngomong ku ari ieu nu mantap kaju jelas baheula mah abah kula abuyah henteu pernah naon henteu loba nu ngembangkeun nu sasar. Kuari ambal aya di sisi digigir cilaka kena dolun mudilun padahal kadeuleu nama zikir cilaka nyilakakeun sebab naon bahaya kena aya takabur asal geus takabur boh tuh aing mah teu salat ge pan aing mah ya Allah boh atuh geus pokona mah sia mangke di akhirat nyekelan sorban aing kan eta pohara jasa kos nu bapak kolotna bae eta sorga jeung neraka geus sia mah dijamin ku aing sorban abah cekelan ieu. Pokoknya mah asal engke gibar-gibar sorban abah cekelan ku sia. Ka mana bah? Neraka. Eta teh salat. Aduh bulan puasa ge terus bae ngagoreng sangu. Anjir mana ieu ngagoreng sangu? Iya tuh ahli Allah mah kos kieu. Ih di mana kanyahoan ahli Allah? Ya, zikir di dieu geus Allah-Allahan bae. Wah, ieu mikung ye. Mikung pan ai torekat da sabada syariat. Lain ninggalkeun syariat teh geus jalan ka cai geus teu diomong-omong tah mah geus parantina ku ari mah dieusian kuruhna ngaranna tarekat untuk mencapai hakikat lain haju teu salat lain haju bulan puasa ngagoreng sangu tah mah norekat kitu mah kabehan geus bisaeun atuh bisa urang aing milu norekat oh jeung aing teu kudu salat ya teu ngeunaheun tah mah atuh ngeunaheun aya gerbongna khusus jurusan neraka salah lasar jelema kuari Gusti Allah lagu kuari nge sesuai jeung aturan kuarine naik kawari do bisa usul ka Allah teh datang maksudna ka tujuan lamun urang di dieu ka Bandung nu ditinggalkeun teh Tangerang Jakarta Bogor Sukabumi Cianjur
pada larang dak datang tah ka Bandung nu ditinggalkeun berbagai kota eta zahir. Kuari lamun wusul ilallah berarti nu ditinggalkeun naon? Hiji dunia, nomor kadua makhluk, nomor katilu nafsu, nomor kaopat setan. Eta geus katinggalkeun kabeh ku urang. Urang sulusup kos boros. Boros teh mun pare tah set dicabut ku urang polonyon. Boros ngaranna kos kitu. Budak angon baheula kos kitu. Kita ulah ngaboros bae. Sebab naon? Sebab beukeur ieu mah hese korupsi, dirinya korupsina cenah. Jadi nggak boros. Iya ge urang teh dicabut polonyon saha nu bisa lamun lain ku Allah. Waridul wisolna nang Allah. Sebab naon nyana teh dibimbing mimiti ku guru, diarahkeun ku guru, anu sia supaya naon deuk dikaallahkeun lain kepentingan guru. Anukeun datang ka seseleh terus bae. Bil amwal wal anfus. Harta jeung awak dikerahkeun pake ngahidmat ka guru kos jang kepentingan guru lain hartana dah beuli eta tah bangun eta tah asal ulang seseleh we geus batal awak urang anukeun aduh lelah jasa batal ulah aya keges nyana ge nyahoeun ieu atuh guru mursyid mangke datang ka mana datang ka bener-bener ngarasa hina datang ka bener-bener ngarasa hamba aing hamba jasa dibilukeun ku ari ka Gusti Allah horeng harta nanaonan nisbat di guru mah dipake lalagaan ditejehan horeng awak nanaonan nisbat di urang mah terlalu memuliakan harta sehingga kaganggu ka Gusti urang terlalu memuliakan awak sehingga kaganggu ka Gusti awak urang di sabunan make capluk sabunan dan sebagainya ngaca gulak mending mung kasep deres kasep mengasa jorek ngaca 2 jam setengah terlalu memuliakan awak Allah tinggalin di ilmu tarekat teu kos kitu kumaha aya na bae kuari geus ngahamba jasa ka Gusti ditungguan segala rupa ge waktu-waktu salat waktu puasa waktu zikir dan geus eueuhan kuari patula patali jeung dunia eueuh tai kuku nisbat dinya nama dunia teh makhluk tai kuku nisbat dinya nama deuk uca-acok kumaha ge jarawa kos gunung bekal jibal ditincakan kumaha dipaculan kumaha gunung angger be gunung bae ditaekan ku budak letik ditaekan ku nu geulis ku nu goreng ku aki-aki ku nini gunung wae tah lamun geus jadi Allah teh kos kitu tah diomongkeun ih angger bae dipuji ih angger bae ihsan wal isaah nyana mah nyana bae geus karak dirinya polonyon ninggalkeun dunia makhluk nafsu jeung setan nu aya Allah ngaranna wisol. Jadi berarti kuari geus usul ka Gusti Allah hirup babarengan jeung urang tapi nyana geus teu kaganggu ku dunia hirup babarengan jeung makhluk tapi makhluk geus eueuh di hateunyana hirup babarengan jeung kenikmatan-kenikmatan anu sok dipicuna ku syahwat nyana geus eueuh syahwatan syahwat eta nah kuari mah setan nu biasa ngagoda justru ku nyana kadeuleuan setan moal ku Imam Syafi'i ditojok setan mal ku Abdul Qadir ome setan teh Abdul Qadir setan teh apan mawa kadinya mawa dahareun aju jadi naon garah pernah jadi cahaya Abdul Qadir maneh zikir bae kula pangeran mana pangeran yeuh aju deuk naon di pangeran ngluntal-lentok ka dieu cek Abdul Qadir deuk silaturahmi ka kula pangeran mawa tas naon di pangeran nek pangeran setan geus ngageter-geter dirinya lain kitu maneh berang peuting ka kaula terus bae ibadah geus bae Abdul Qadir kuari mah maneh geus dimerdekakeun ulah salat goblok sia ka dieu sia ditampili sia kuaring ditampili ku Abdul Qadir ajur setan kerasa sia ku aing sia aing digoda ku sia setan bisa kitu atuh urang mah kakarak datang lurah bae ge nyaputnya tanda tangan bae eta padahal juri eta juri malah orang ngajukeun deui itu encan datang kaji nih mah sug-sugan maneh sekaligus jauh jasa setan kadeuleu ku para wali Allah mah diome setan lantaran ku Kanjeng Nabi na di ditu pan setan pernah ditalian di syariah di tihang
setan teh ditalian ku Kangjeng Nabi. Kadeuleuh berarti ku Kangjeng Nabi. Setan teh ditalian di tihang. Cak Kangjeng Nabi, aula henteu beusi ngaleuwihan dulur kaula nu ngaran Kangjeng Nabi Sulaiman. Kukula diseret ngan. Kangjeng Nabi Sulaiman tiapan pernah nyarita moal aya nu ngaleuwihan ti kula ti karajaan mas sebab setan jin nurut ka kaula. Padahal kula ge bisa tah ditalian ngan kulantaran beusi ngaleuwihan dulur kula menghormati kana ucapan anak dilepaskeun ku Kangjeng Nabi. Atuh urang mapan setan nararumpak di ceuli. Narumpak di pundak. Aju urang mah nyeun peternakan setan pan urang mah. Atau peternakan setan orang mah loba di imah peternakan setan, di kantor peternakan setan, di warung peternakan setan, di mobil peternakan setan, ka HP aya bugilan peternakan setan. Atuh boro-boro HP batur Habib HP teh HP jeung seueur teh lah HP Habib Rozak. Ya urang bulean teu make calana blon teh coba. Atuh kobon Haji Pudolit. Karim setan urang mah dijieun peternakan. Nah, jadi urang lamun nyaritakeun bab kawalian urang teh isin lantaran ulang asa diketrokan bae. Benerna urang teh. Benerna. Nah, lamun urang ngarasa teu bener berarti urang teh bener-bener ngarasa salah. Lamun ketika urang nyaritakeun kos kitu tapi bisa anan teu ngarasa bener urang beuki takabur ka Gusti Allah. Ieu urang kakarang sakieu bae ge geus asa benerna jasa. Nyaritakeun dunia urang cinta dunia can akur, nyaritakeun pepegatan jeung jelema malah nyieun jaringan urang mah, nyaritakeun jeung nafsu malah nambah. Jadi nu bener jeung urang mah berarti urang jauh keneh jasa. Nailah warid wisol sahapi jelemaanana nu kaluar min sijnil aqwab ila suhudil mukawwid, kaluar tina maujudat mumkinat neuleuh kana nu ngawujudkeun alam. Sakumaha Kanjeng Nabi Sulaiman dibukakeun tadi. Ya Karim, Masya Allah nuri Ibrahim malakutas samawati wal. Ya ada dikasapkeun ku Gusti Allah, dibukakeun blak kadeuleuh kabeh. Bumi dibukakeun blak kadeuleuh ka maha sagalana Gusti Allah. Urang mah pan kuaring ngare, urang nyebut Allahu Akbar. Akbar Allah teh can kabayang ku dieu. Sebab naon? Sebab urang mah make ikhtiar. Tapi lamun jelema geus teu make ikhtiar, geus asa ku Allah dikendalikeun, ku Allah urang teh ayeuna mah kitu diaping. Jadi naon teh lain urang nu berangkat nang Allah eta kan mindahkeun kitu teu sambarangan. Bohes eta bisa dihayal kos kitu mata mah kumaha wurudna warid ti Gusti Allah bae. Nah, ieu lah keur carita warid ka hiji, warid ka dua, warid ka tilu, warid ka Allah nang Allah kabeh ge. Ketika orang dienolkeun nyanggakeun sadaya-daya kumaha eta koncina? Koncina tilu, hiji tawakal, dua taslim, tilu tafwid. Tawakal pasrah ka Gusti Allah lantaran Gusti Allah geus janji. Jelema nu tawakal tentrem jeung tenang, yakin kana janji Allah. Jelema nu kadua luhur taslim, hartina taslim pasrah ka Gusti Allah lantaran percaya jeung yakin kana ilmuna. Eueuh hiji perkara nu teu kagahuan ku Gusti Allah. Jelema nu bertaslim berarti pinuh katentreman jiwana sebab ka mana bae dideleukeun, didengekeun, dikagahukeun ku Gusti Allah. Nomor katilu tafwid, tafwid teh pasrah ka Gusti Allah ngan boga kayakinan percaya penuh kana nasib jeung kudrat iradat ti Gusti Allah. Wabeh kurang teh ieu dihukuman ku Gusti Allah, hirup jeung paehna, robah jeung cicingna, ieu kabeh nang pamere Allah. Tafwid sadaya-daya urang bisa tawakal kelas hiji, bisa taslim nu kelas 2, bisa taslim tafwid nomor katilu jadilah kutubul aulia. Ngomong mah babari kuari kene jadi kutub, praktekna coba ge. Boro-boro taslim tawakal bae ge urang kan bisa di lisan doang. Aya ka Mekah bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil azim bari ceurit. Naik mobil dadah. Tawakal. Aja mah nanyakeun, mana tadi tas? Bener tawakal ka tas. Saya jasa tawakal. Tak ieu keur carita bab tawakal hiji bae. Wah moal anggeus ku urang mun dipraktekeun. Naik ke bab taslim, naik ke bab tafwid.
nu mantak aya bahasa fawwidu amri Kangjeng Nabi Masya Allah lamun urang ngadoa tengah peuting bae ge Allahumma laka aslamtu geus aslamtu taslim berarti geus luhur jasa lakal hamdu dan lain sebagainya kalau dituna ditambahan deui engke aya fawadtu amri geus luhur jasa eta teh supaya bisa tawakaltu aslamtu fawadtu nah eta teh tajam supaya naik nah urang sakara pembahasan global lamun dibahas tawakal hiji bae ge ngapna luar biasa encan kata taslim tapi lamun teu dibahas-bahas teu nyaho-nyaho nah ieu ala kadar global seperti eta engke nu mere waridna mah Gusti Allah disorot kuari ge urang kasorot ijah hese orang jadi wali atuh cak sababari lantaran urang mah ributna urang mah di perusahaan ribut di warung ribut di pasar ieu di berderet di jero hate teh aya sepeda aya motor aya mobil diganti deui kan mobil geus aya di dieu aya ada luhuran bae yang mobil teh handap teuing sabenerna mah jeung cetna eta rada kaganggu saeutik hayang nu rada herang mah sabar duit teh nu eta teh atuh endek zikir lain zikir ka Allah dipake ngurusan cat mobil coba ayo endek kumaha ya di dieu teu pati ngeunaheun digawe ieu hayang gaduh hayang ngeunaheun ibadah mun pindah ya tuh ibadah bae di nya nu kunaon hubunganna jeung pindah digawe tuh urang mah sapopoena teh di dieu pekerjaan di dieu tuh macem-macem Allah nak nyempet bae lalakon hayang jadi wali aya hayang memenang ngan dibere jeung teu diberena lain urusan urang boro-boro jadi wali hayang sugih ge atuh hese hayang jadi kiai hese sarua bae lah cenah tinggal beli jubah bae jeung sorban atuh los sadit emang bisa ku jubah jadi kiai atuh tah mangaran aya tokohan burung kiai asal make jubah bae kiai eta burung toko jubah toko kiai berarti ya Allah ya Rabbi nah urang kuari mah meniti jalan menuju ridho Allah melalui suluk hayang jadi jelema pilihan Allah sebab melalui jelema pilihan Allah lah agama bakal rapih bakal beres melalui jalan pilihan Allah orang-orang terpilihlah negara bakal rapih bakal aman ketika dicekel ku jelema sambarangan dicekel ku jelema amburadul sanajan Quran nu didengungkeun hadis nu didengungkeun tetep bae manusia bakal acak-acakan negara bakal riweuh kitu bae kajen kumaha ge sebab pendorongna kepentingan-kepentingan lain hiji Allah lamun urang neule berbagai kepentingan nu ieu ka dieu kepentingan nu itu ka ditu kepentingan Qur'anna hiji-hiji kedeh tapi nyana jeung nyana ge bentrok komo deui atuh ejing anu di luar make Qur'an nu mantak ieu lah hiji-hijina jalan rapihna tatanan agama tatanan manusia maslahatkeun Islam di jerona kudu make ruhul Islam lamun Islam ngan sakadar Islam doang bakalna okos momonon okos sing-sieun nu aya di sawah okos nu di Tangerang teh aya patung di pakaian baju kokoh di pakaian samping atlas make sorban di luhurna kopiah mancrit jasa kula liwat kadinya sial jasa aing kasinggung ku sia eta tah nu kos kitu rohan teh kos kitu teh supaya menarik supaya Habib Rozak meuli waduh eta ngan irung nu beda irung patung itu memancung pantes nya make baju eta make samping eta make sorbanna disolendangkeun aju make kopiahna jeung urang kaasep bener coba pakai ku sia atuh irung ka mana kulit ka mana tuh negro atuh urang
tapi du jelas wae eta teh rohan kos kitu teh Islam lamun ruhanian atuh beda naon bedana jeung kos kita dipoles sakitu rapihna jadi deungdeuleun mata doang paling nu sieunneun manuk koprek cak manuk aya sing-sieun asal cicing datang deui teh manuk beak ujian pare koneng tinggal koneng beak ku manuk peking beak ku manuk meninin lantaran nyana ge nyaweun eta mah kos kitu bebegig kos kitu mah sing-sieun nanaonan manuk ge ngalawan ta ieu teh Islam lamun eueuh ruhanian kos kitu untuk menata ruhanina ieu dibutuhkeun warid nomor kahiji waridul intibah efekna bakal ngaleungitkeun naumul batalah wa taksir kuari mah henteu lalawara ibadah teh tepikeun ka halil jiddi wa tasmir tambah deui ku Gusti Allah waridul yaqzah efekna engke ngaleungitkeun naumil goplah ila hali zikir daim kuari hayang bae zikir teh jadi geus bisa terkendali galbu geus ka Allah baik kuari mazikir geus melalui zikir jahar lewat zikir jahar zikir khofi lewat zikir khofi geus kana zikir napas nikmat ditambah deui ku Gusti Allah waridus sair cahaya sair datang na ieulah efekna engke lamun geus kasorot ku waridus sair ieu bakal tajarrud tina alaik tina gangguan-gangguan menuju kana anwarul haqaiq lamun geus lewat eta datanglah wisol waridul wisol lamun geus kasorot ku waridul wisol fayakhruju min sijnil akwan ila syuhudil mukawwid keluarlah tina penjara maujudat mungkinat kana neuleuh nyaksian zat Gusti Allah anu ngawujudkeun dunia nu kadeuleu kabeh dunia teh Allah urang bisa ngomongna doang tapi urang mah punya gangguan kuari kieu kunaon sih nu mantak henteu gegeran ka masjid ieu mobil encan dikumbah ke ngumbah mobil heula mobil adalah dunia urang henteu ka masjid gegeraan salat asar atawa salat maghrib urang teh katungkul ku ngumbah mobil berarti mobil ieu jadi gangguan ka urang haju mobil nu ku urang digosokan dikumbah dimumule nu ngaganggu karena salat urang geus bah teu berjamaah salat di imah gegeraan teu khusyuk lantaran inget mobil barang tas dikumbah teh kerotna kudu diganti haju ditumpakanana sublekerna ieu geus rada kurang nyoy-nyoyan kitu kan Pud perlu diganti kan aduh kamari ku budak deui rada ngagesrek saeutik kudu dikabengkelkeun cetna aduh ampun barang dideuleu belah katuhu sen pepes aduh inden heula deui jahayang nu asli embung anu tiruan ya Allah ya Rabbi salat tinggalin deui cuman mobil Fortuner doang Fortuner kan Pud merekna nu kuari geus leupas nu kamari urang boga kijang sabara taun eta make Innova kaganggu urang ku Innova datang ka salat teu berjamaah salat teu khusyuk gara-gara Innova takuari Innova teh geus dijual eueuh di leungeun urang kuari rugi amat nu kamari ngaganggu urang kuari geus eueuh kaganggu kuno eueuh urang pikir coba ku otak urang ya Allah ya Rabbi ku blaon-blaon teuing teh nu kaganggu ku mobil kuari ganti ka Fortuner leuwih luhur kagangguna nu kamari ge kaganggu ku Innova 3 tahun kan Pud kaganggu urang teh tah ku Innova teh waduh geus macam eta rugi amat tinggal Innova nyengserikeun urang di sisieun urang aya setan
cek Inopate tuh sia teh salat berjamaah 3 tahun dina salat dageh kapan teu husu siapan nginget-nginget aing kuari aing geus pindah ti leungeun sia nanaonan atuh sia kunaon atuh kaganggu ku aing tinggal cek iblis ganti maningan ge kuari mah tina Innova kana Fortuner kuari geus aya bubulanan Fortunerna ganti deui jaimkan urang mah duit ngocor bae maningan meuli nu leuwih luhur tibatan Fortuner naon coba nu keur dihayalkeun kuari itu macam-macam aya nu hayang Lexus aya nu Alphard aya anu hayang gitu Mercy atuh macam-macam bae eta mah ngaganggu leuwih berat deui alaik ieu nu kos kitu ngaranna isin urang lamun urang teh dikiaikeun ku batur horenganan hate pinuh ku Innova jeung Fortuner isin urang dikiaikeun ku batur ternyata di hate urang teh lain aya Allahan horenganan jabatan jeung keagungan isin urang dikiaikeun ku batur bakal di mama ku batur mah bakal di buya horenganan di jero nama aya hayang dimulyakeun dimumule diagung-agung teu ditanya bae ngajang hilek urang goblok teu budak teu nyahoan aing kiai meureun weuh budak aing liwat ge ku sia teu ditanya hayang nama yai mana ka yai hayang kos kitu sakalina ditanya mang ka mana mang goblok sia aing disebut mamang sareng tukang toge yai atuh goblok kadanan sia ku buya maka aing ieu panyakit tu aya di jero hate ku batur badi kiai-kiai horeng di jero da panyakit jauh ka wusul ilallah lu kos kitu ta encan aya waridus sair teh ketika geus aya waridus sair nyorot mah teu hese horenganan teu di kampung teu di kota teu nu pinter teu nu bodoh ketika Allah mere waridus sair babarieun Allah mah budak sia kaganggu ku mobil cara aing teu boga mobil oh teu boga aing mah aja kurang emang mantap teu boga mahal teu beli sarua teu kos kitu mah ieu mah lain kitu teu hayang neuleung mobil neuleung motor teh sarua jeung bangke geus teu hayang aing pokona kos kitu mah barang neuleung jahe mantap amatnya lain deh jeung nu di imah bangona ya bibirna pohara amat insyaallah mun digegel waduh bedak dek jadi wali teu jadi malah yang diwalian eta can kasorot ku waridus sair berangkat ka Allah na tersendat-sendat eta nu Allah teu bisa direkayasa kajen kumaha ge dipaksa ku urang teh ulah bogoh kana dunia ulah resep ka awewe ulah hese bae hese eta mah aja pamere Allah ngan urang teh cara doang tah kieu cek ahli toriko coba ge unggal ba'da salat zikir sesuai jeung aturan kemudian puasa kos kieu aya 10 teh nu dibuka lawangna 10 nu ditutup di antara nu 10 teh hiji ulah resep ka pamarentah 2 ulah ancrup jeung pamarentah jadi pamarentah larangan teh dina thariqah mah can usul mah kemudian kudu sahru teh peuting kudu hudang kudu melek eta teh kudu dina thariqah mah kos kitu teh kajenting sakedeung asal beunta bae ke SD mah jadi atuh tah eta kos kitu. Kemudian lamun menghadapi jelema sugih teh anu Allah lain nu nyana geus akurkeun bae kurang sugih jeung nu susah teh ngan nyana mah dibere anugerah bae ku Gusti Allah harta ge lamun bener mawa namun teu bener mapan cilaka nah urang teh urang nu keur ka Allah babarengan jeung nu sugih akurkeun bae jeung nu susah sebab hartana lain nu nyana nu Allah lamun urang boga perasaan harta nu nyana engke urang ngagilek angel ka datang tah eta cara-cara kos kituna lah nu hese dina thariqah teh ai padu zikirna babari dek dikencengkeun dek dilalaunkeun atuh babari tapi kunaon aju aprak-aprakan jeung pamarentah ai kitu ulah jeung pamarentah satungtung encan usul ulah sebab naon engke bergerak di pamarentahna aya dorongan salian lillahi taala kudu geus lillahi taala lamun geus lillahi taala wajib nya babarengan jeung pamarentah wajib di sektor mana nu perlu nyana eusi ku nyana asal niatna geus lillahi taala ulah kabita ku dunia
nah iya nu kos kadarina hese sote urang mun ngobrol kos kieu ketika Allah mere mas sot ku Gusti Allah sia mendek dipilih ku aing ketika lempang awas cek Gusti Allah ulah akur jeung batur sia mah sia batur mah batur ketika dina riungan udah sok dulu berkata tuh udah di mobil geus aya jeung sia mah cak haji pudali akur dah cenah angel deui bae asuh aduh ulah aya bimbingan khusus ti Gusti Allah anu nyanana ge teu nyahoeun kok jadi kos kieu seperti aya nu Noel bae ketika babarengan jeung pamarentah kade ieu teh aja lemah kadeleuna mah padahal mah ieu teh memonon jadi urang penuh kehati-hatian nang saha eta nang Allah aya naonan kok bisa kitu aya waridus sair pan sia mendek aing ulah gagal ku sebab babarengan jeung camat ulah gagal ku sebab babarengan jeung nu sugih ulah gagal ka aing ku sebab babarengan jeung kepala organisasi ulah gagal ku sebab babarengan jeung kepala naon kitu ngaranna jeung jawara tamanya namanya bae sia mah sia bae bareng bae ketika dibutuhkeun tapi sia mah pan deuk ka aing aya anu Noel seperti kitu sok kira eta tawaridus sair aya sok ketika orang dalam dunia ijanu Allah teu hayang aing mah aya deuleugeunnya titipan ketika babarengan jeung nu boga jabatan luhur nu Allah ku Allah dek dicokot mah teu dicokot boro-boro jabatanna nyawana dicokot henteu ampun deui selalu kitu bae tah jadi teu kabita kana naon teh hiji Allah ngan kos kitu teh tetep kudu ti Allah bimbinganana guru masa kadar mere metode kieu sia adapun nu mere bimbingan khusus nama perasaan deket jeung Allah Gusti Allah eta lah nu hese nah kuari mah geus tah model kos kitu aduh aya pembimbing bogalah perasaan melalui muraqabah lil Ka'bah, muraqabah lil malaikat, muraqabah lil rusul, muraqabah lin nabi, muraqabah lil aulia. Direnung kunyana. Lamun eta Kangjeng Nabi Ibrahim berangkat manehanana ka sisi gunung, kemudian ku Gusti Allah eta langit, eta bumi dibukakeun, apakah kahayang Kangjeng Nabi Ibrahim jalain? Tamaku Gusti Allah bae dibere anugerah. Oh, berarti Kangjeng Nabi Ibrahim nageh teu menghayal seperti eta. Lamun Kangjeng Nabi Musa titah berangkat ke Gunung Tursina, kemudian Kangjeng Nabi Musa berangkat, sanggeus berangkat cek Gusti Allah ikhlaqna alaika ya Musa. Copotkeun tarumpah anjeun dua tarumpah anjeun. Berangkat ka dieu. Ye, naon eta nu aya di leungeun anjeun? Wa matilka bi yaminika ya Musa. Cek Kangjeng Nabi Musa hiya asai atawakkau fiha wa ahusu fiha wa nabi wa fiha ma'aribu ukhra. Apakah hayang Kangjeng Nabi Musa ngahayal seperti eta? Henteu, ku Gusti Allah ditarik. Ketika Kangjeng Nabi urang, kemudian Kangjeng Nabi urang didatangan ku malaikat Jibril jeung Mikail, dibelek Kangjeng Nabi teh, kemudian ditutup deh setelah diisi ku hikmah ilmu jeung sajabana. Diberangkatkan melalui naik buruk sampai ke Masjidil Aqsa, ditahekeun ka Sidratil Muntaha. Apakah menghayal Kangjeng Nabi seperti eta? Henteu, berarti ku Gusti Allah. Apakah Tuan Syekh Abdul Qadir diangkat jadi kutub teh hayangeun? Henteu, kageteun anjeunna ge ketika anjeunna diangkat menjadi kutub. Apakah eta teh kitu Imam Ghazali ketika diangkat jadi kutubul aulia manehanana ngahayal? Henteu, nu dihayalkeun mah hayang bisa deket jeung Gusti. Ketika dijadikan pilihan menjadi kutubul aulia kageteun nya nage horenganan dibimbingna ku Gusti Allah. Atuh kitu kene urang. Ketika urang menghayal jadi wali, moal jadi wali-wali, kecuali nikahkeun. Jadi tamang geus otomatis tamang geus. Wali mujbir. Teu bisa dihayalkeun. Satungtung urang boga kahayang hayalan, wali teu bisa dihayal. Wali teu cukup ku dihayal. Praktek wali mah teu bisa dihayal. Lamun urang menunggu iraha jadi wali, iraha jadi wali, berarti nafsu urang aya di jero. Teu bisa jadi wali. Eta can disorot ku waridus sair. Ketika disorot ku waridus sair ku Gusti Allah, plak. Teu hayang dunia, teu hayang akhirat. Mimiti titah ngaleupaskeun dunia,
geus ku ari mah ibadah teh menuju akhirat geus eueuh duniaan ku ari mah eueuh dunia materi eueuh dunia jabatan eueuh dunia kitu tahta eueuh hiji bae akhirat eta teh can wusul ilallah. Ketika urang geus eueuh akhiratan, ja akhirat ge makhluk Allah keneh. Urang ku ari hayang sorga, sorga makhluk Allah. Nanaonan? Ketika urang can leupas ti dinya, can jadi wali keneh bae. Urang menuju akhirat bae, menuju akhirat teh moal jadi wali-wali. Ketika tep urang geus eueuh akhiratan. Cara eueuh akhiratan kumaha? Andai kata aya maung kemudian maung dek ngegel urang-urang moal robah lantaran nu dideuleu ku urang lain maung tapi Allah. Moal robah urang kajen dik digegel dik cangkerempek bae aing makhluk Allah sia makhluk Allah. Andai kata aing dek dikerekep ku sia atuh berarti Allah nu ngarekepkeun mangganya ngakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Mulai tah. Ketika manehanana zikir bae terus tengah penting ibadah ka Gusti Allah. Colodong bae di hareupeun urang aya makanan ti ditu ti sorga, urang menasikeun nyicipan makanan ti sorga berarti can jadi wali. Dodoja ti Gusti Allah. Jadi mah lain maksud hayang dikiriman ka daharan, aing mah hayang ka Allah. Kakarak jadi. Ketika urang makanan walaupun meunang di dahar ku urang. Tetapi lamun urang hayang tutup di dinya. Emang tujuanna datang ka dinya lain. Allah. Ketika orang di Gusti Allah diberi keistimewaan, begitu orang ibadah nama mantep jasa haji orang diberi bisa hiber kos manuk alap-alap. Sing ada yang nembak bisa hiber orang ke Mekah, orang merasakan nikmat awat aing jadi wali bisa hiber eureun jadi walina. Berarti datang kadinya tak ka pamere Allah nu eta. Eta mah kos kitu mah dodonya ti Gusti Allah. Mentak ketika diberi kos kitu Gusti cabut tu kos kitu mah lain tujuan abdi. Ketika hujan teu kahujanan pangcabutkeun teh mah lain maksud abdi. Ketika ditembak teu teurak, boh Gusti ulah abdi mah teurakeun we abdi mah hayang ka Gusti bae. Dibere neule sorga, abdi mah teu hayang sorga, abdi mah hayang ge bidadarina. Batal deui bae. Teu hayang abdi mah. Andai kata dikasorgakeun jeung dikanarakakeun akur lamun memang ieu kudu kodinya ku Gusti. Da abdi mah teu hayang sorga tembung neraka. Hiji we Gusti. Babari ka ngomong mah. Coba praktekeun. Saya kunaon bantu salat duha bae. Sugan we atuh dibukakeun lawang rezeki. Moal jadi wali. Wah, saya kunaon ieu asana tahajudna rada warung. Supaya rada deres bae warung ya. Masya Allah. Kiai nu belona kiai. Begitu kiai ngawirid seakan-akan ditanya, "Yai, kulan. Kunaon eta nu mantak ngawirid sholawat jeung hizib ngadoakeun Mang Anu. Mang Anu nu mana? Jabatanana lantaran nya dek digeser supaya tetep di dinya." Cak Gusti Allah nanaonan sia? Ibadah pakai kos karar itu. Ih, atuh kunaon pakai kok kabatur sia geus datang ka mana ibadah sia. Haju sia lamun batur ngageser teu ngageser sesuai jeung kahayang sia kumaha? Lumayan. Aya kikirimanana Gusti. Oh, aya kikirimanana. Hayang naon atuh sia? Cenah bejana mandek mere. Apaan sakan Gus? Jadi berarti kadinya. Ya Allah. Eta kos kitu bae hikmah urusanana. Dunia ieu mah lain. Geus leupas ti dunia akhirat. Geus leupas ti akhirat Allah. Lepaskeun dunia jeung akhirat ka Allah. Ketika urang teu disorot ku waridus sair hese bae. Ketika Allah geus jorot waridus sair. Nah, payakhruju. Nyana kaluar kosakumaha boros polonyon. Nyaha kaluar kosakumaha buuk nu aya dina adonan roti diangkat polonyon ninggalkeun dunia jeung akhirat nya namanya bae ka Gusti Allah. Na iyalah keistimewaan wali-wali Allah ketika geus waridus sair payakhruju minal alaik. Urusan-urusan dunia jeung akhirat anu jadi ganjelan halangan kana wusul ilallah kunyana geus ditinggalkeun. Maksudna ieu adalah hayang tasruku alaihi anwarul haqaiq. Wari enggeus datanglah ka waridul wisol
kuari payahruju min sijnil akwan, keluar tina penjara dunia neuleuh ka syuhudil mukawin. Urang kan kuari di penjara ya. Penjara teh hartina belenggu. Mungkin ka belenggu ku jabatan, mungkin ka belenggu ku dunia, warung buktina, sawah buktina, mobil buktina, kendaraan buktina, terutama nu aya di imah urang belenggu nomor hiji anu kudu meuli kuda, sepak kok kuda, siapkeun kuburan tuh 2,5 miliar teh kadengena mahal, barang dek nyepak pamajikan murah horeng. Lantaran belenggu urang teh lain dikendalikan ku Gusti Allah ku pamajikan, moal jadi wali kajen ku kumaha. Lamun aya pamajikan ngabeng berat ka urang, tambah hiji deui sakalian di belenggu. Guys, urang ngabobodo nu dihandap bae, guys. Nu dihandap seuri, nu di luhur puyeng. Tambah. Lamun masih kene jadi belenggu moal bisa. Mana belengguna? Urang dikendalikan, ditutah dititah ku pamajikan ketika urang dek salat tahajud. Ke mana kak? Entah salat tahajud tiris. Ulah sok ka mana lanan? Ya kula geus siap tuh make sempak ya. Tama belenggu ge mantep tama kos gitu. Bila-bila perlu atuh unggal peuting ngabelenggu urang tama. Aduh, awet budak ya tuh lamun anu lain kolot, bu kolot bab tereh kolot sarua. Eta belenggu urang, aduh pamajikan anu pamajikan. Jadi urang teh didoktrin ku pamajikan moal jadi wali. Kudu bebas urang. Kabebasan urang sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Kumaha Kangjeng Nabi ngajelaskeun anak taruhu. Tagdu bitonan, tagdu kitu himason wataruhu bitonan. Manuk berangkat isuk-isuk, berlapar, balik buncir. Nya buncir. Eta buncir tah bahasa Inggris tah buncir tah. Halang manuk mah. Ketika manuk eta artina gambaran naon? Gambaran tawakal, gambaran manehanana hirup bebas. Kamana bae manehanana ngalayang, kumaha manehanana bae dek naon bae nukunyana di dahar kumahanyana bae. Hihibran di awang-awang kumahanyana bae sakadar beuteung geus aya nu ngatur cak manuk ti Gusti Allah. Ketika aya dahareun bagus alhamdulillah, ketika aya dahareun biasa bae alhamdulillah. Berangkat ti sayangna ke balik deui ka sayangna sesuai jeung kahayang manehanana. Eueuh nu ngaieung-ieung nu ngalarang-larang eueuh manuk mah. Urang dibere gambaran ku Kangjeng Nabi kudu kos kitu. Nu mantak lamun manuk di kurungan ku urang teh cak manuk teh aing sanajan dibere cai sanajan dibere parab sabenerna mah lain dunia aing mah ja dunia aing mah hiberan di luhur awang-awang kumaha cak aing bae. Haju aing ku siati teh di jero kurung, isuk-isuk di paraban di pandian horenganan aing dipaksa kudu sasada. Sedengkeun aing mapan sasada teh kumaha aing bae. Ai prakusia ku aing sekusia teh aing teh diketrekan bae titah sasada. Ketika aing sasada sia seserian padahal mah aing teh kapaksa ku sia. Ketika aing teh sasadapan ku sia digeber-geber aing. Aju diganti pan parabna ge supaya sasada. Ta aing teh embung hirup kos kitu, manuk teh kos kitu. Nah, urang hirup teh kuari dibelenggu percis kos manuk di jero kurung. Cek pemajikan belikeun anu, cek pemajikan anu, cek pemajikan anu, cek jabatan ye urang anukeun cek anu atuh naon bedana jeung manuk di jero kurung. Moal jadi wali mah tagdu himason wa taruhu bitona. Kumaha nyana bae ngalayang ka mana-mana. Nu di dahar kumaha nyana bae. Nu mandak wali mah kumaha nyana bae. Bisa diatur-atur. Penting berangkat bae, berang hees bae nya nama. Atuh lain wali kos kitu banyak hees bae. Cek caritana ku banyak na bae hese jeung wali mah. Hese ogra urang babarengan jeung Gus Dur moal betah. Lantaran kumaha nya na bae ngundang sababaraha kali teu datang aya teu diundang, datang solonong bae. Ku ari Habib Lutfi kos kitu kumaha nya na bae, nya mah hihibran sakumaha manuk. Ai urang mah diatur kapan ku atasan urang anukeun.
eta mah deres temahnya lantaran anu ngagaji di imah urang diatur ku anak diatur ku pemajikan tah iyalah urang hidup teu bebas waliullah mah hirup di awang-awang bebas lantaran nya mangana nasehatan ge aya daek sia dinasehatan lantaran aing mah tugas aing mangana nasehatan ketika sia teu hayang dinasehatan lah atuh kumaha aing andai kata ngadengekeun nasihat aing alhamdulillah ja aing mah teu berkepentingan dibere ku sia aing mah teu hayang teu dibere teu hayang jadi hayang berarti teu aya harapan kos kitu nya nasihat-nasihat bae peurih peueur sabodo sia ngan aing mah tugas aing dibereda kos kieu wali mah kos kitu hese diutar diatur nya mah diatur ku jelema moal bisa naon lantaran asa terbelenggu ketika terbelenggu engke ibadahna maur nya nama kubahanyana bae kumahanyana bae ya jelema perlu ditanya tanya jangan ini tanya bae berarti aya jelema awe deui tanya deui ieu mah rangda kolot berarti ketika aya rangda ngora tanya beres seuri mah ieu tanyakeun alamatna di mana nomor SMS-na coba HP-na nomor sabaraha ieu wali kabalinger mah kos kitu mah iyalah ke dunia wali jadi keluar tina belenggu alaik ngaranna ya nama ngobrol jeung sahabat akur bae berhadapan jeung akur bae lantaran teu hayang dibere teu hayang diagung-agung Allah dibere sakitu teu dibere sakitu di deuketan sakitu di jauhan sakitu nya apa sebab keur senang jeung Allah masyarakat ngabutuhkeun sakitu masyarakat teu ngabutuhkeun sakitu nu dibutuhkeun ku nyana Allah ketika masyarakat amburadul iya tuh atau macam Allah tugas aing mah sakara mapatahan doang ketika disiksa atuh nu Allah ieu makhluk nu Allah siksa nu Allah nu nyiksa Allah nyangakeun sadaya-daya ka Allah beres geus nikmat jasa hirup geus datang ka dinya zikir sakali ngabanding jeung dunia jeung eusina nu mantak nu zikir ribuan dibandingkeun jeung zikirnya na hiji beratan zikirnya na hiji nu ribuan mah dedeleana kacau koneng nya nama hiji Allah ieu nu kos kieu ngaranna tanggeus datang kana rakaatun sarakaat jelema ibadah ti nu kos kitu ngaleuwihan 1000 rakaat zikir hiji ngaleuwihan 1000 zikir tinu sejen lantaran nyanana geus teu berkepentingan hiji be di jero mata di jero ceuli di jero irung di jero sungut di leungeun di suku di beuteung di kolbu hiji Allah kumaha parentah Allah bae jadi nyana geus kaluar ku ari mah min sijnil akwan tina penjara dunia kajen teuing nyana di penjara zahir iya lantaran batin nama jeung Allah kos Kangjeng Nabi Yusuf kajen teuing nyanana dibeuleum zahir iya jabatin nama jeung Gusti Allah cara Kangjeng Nabi Ibrahim kajen teuing diasupkeun ka laut zahir iya jabatin nama jeung Allah cara Kangjeng Nabi Yunus kajen teuing dibalikeun kajen teuing kitu non dikerem zahir iya cara Kangjeng Nabi Nuh tetangga jeung Gusti Allah mantep masalah jasa ya talah mengisirup kos gitu kakarak henteu terbelenggu keluar tidak penjara kuari mah geus deulena Allah atainu Allah mata mah hak mutlak ku Allah bae dek dipanaskeun ku Allah dek dihujankeun ku Allah dek dikerem ku Allah dek dieuweukeun ku Allah nyanggakeun sadaya-daya danu Allah ieu jadi geus patalina naon wah geus lamun hirup geus kos kitu masyaallah geus nikmat jasa eta mah nu kos kitu mah geus salat da di mana bae jadi teu kudu di masjid teu kudu di musala teu kudu di imah lantaran nya geus berpikiran kabeh kadeuleu ku Allah di tanah mana bae nu teu kadeuleu ku Allah nu teu kadenge ku Allah nu lain digerakkeun ku Allah gerak Allah dadamelan Allah di mana bae asa jeung Allah geus bedanya nama beurang jeung peuting masjid jeung musala jeung imah jeung lapangan akur bae teu pernah neuleun nilai-nilai masjid nama kos kitu nah tak di dieu lah anu osok di kitu caritakeun ninggalkeun syariat pandanganna geus leuwih tajam ka jero naon hartina masjid aya di jero masjid ngan saukur carita dunia naon hartina salat aya salat dengan saukur di jero hatena ieu pabaliut urusan dunia naon artina halqah zikir lamun di jero hatena urusan pangkatan dunia dan dunia nu mantak nya namanya ngeuseukeun ka kiai nu sok kundasa kondisi mulai deui kita kaji pudoli deui
atuh nanaonan lain ngan ridho Allah endahan dikendalikeun ku batur sabaraha sih dibayarna sabaraha sih diberena isin amat engke lamun urang disidang di hareupeun Allah maneh waktu eta maca sholawat waktu eta zikiran maksudnya hayang naon sih eta dikondisikeun saha sih nu ngondisikeunana aju dibere sabaraha sih nanaonan atuh sia paranti ka aing dipake ka makhluk isin sia kajen ku kumaha ge ieu nya serikeun ngan teu bisa nyarita teu meunang sakadar isyarah ku kicu sakadar isyarah ku senyum salah teu meunang ngomong mah lain di urang keur ngaji sebab eta mah urusan hakikat jadi lamun urusan hakikat teu meunang dizahirkeun kudu make isyarah cukup bae senyum sabelah cukup bae senyum sabelah itu berarti luar biasa eta itu geus bae di anu cenah keur zikiran naon zikiran anu saha eta nu ngabiyayana sakarapeun Zaki cukup tah hehe teh cukup tah eta teh isyarah kudu mah jana berpikir kiai hehe naonnya kok kiai masih hehe kieu tah hayang dibere tah naon je ahli hakikat sangat berarti kicupna, senyumna, serikna penuh dengan isyarah. Kemeunang ngajelaskeun lamun lain keur ngaji, lamun lain cilaka-cilaka amat kakarak. Naon? Sebab besi dianggap adigung ku Gusti Allah. Besi takabur ku Gusti Allah. Nyaho kana hate batur, besi ujub cak Gusti Allah sia turun sia pangkat sia. Ngajaga kaujuban jeung katakaburan. Sanajan batur salah, menurut hakikat salah, tetep ku senyum bae, tetep ku seuri bae. Hehe. Ku senyum bae, senyumna senyum sabelah. Pan aya senyum nu geulis. Tapi aya senyum kanu kati mah. Sabelah bae terus tah. Iyalah. Kiai anu cenah anu. Geus cukup sakitu ge. Pikiranin urang. Ngayelah koski diisyarahan ku Syekh Athaillah keluar minal alaik. Nayyata ya waridul wisal payakhruju min sijil aqwan ila syuhudil mukawin wa qad asyara fil hikam panjang yang kadina hikamna aurada alikal warid wallahu a'lam.